Assalamualaikum pemirsa sumping deui di channel Simkuring parah coy. Dina waktos ayeuna Simkuring bade neraskeun aosan kitab nu ti payun. Sateacana hayu urang kawitan ku aosan Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan maripat ka Allah Ta'ala. Ari jalan-jalan maripat ka Allah Ta'ala eta aya dua jalan. Aya nu ti handap ka luhur jeung aya nu ti luhur ka handap. Ari nu ti handap ka luhur nyaeta nu masantren heula, ngaji kitab Quran jeung terus kalakonan ibadahna rukun anu 5 perkara. Tah anu kitu teh jalan ibadah maripat ka Allah Ta'ala. Tapi hanjakal lolobana mah tara ditepikeun kana maripatna lantaran kaburu betah jeung kaburu ngeunah dina asma. Tegesna geus ngarasa nikmat dina pal panunjuk. Padahal upama diteruskeun maripat kana dat sifatna Allah Ta'ala, piraku teu undak kanikmatanana. Da geuning karek di asma hungkul geus sakitu nikmatna. Ari jalan nu ti luhur ka handap nyaeta anu nyumponan dalil tadi. Awwaludini maripatullahi ta'ala. Jalan-jalana lain tina masantren hungkul, tapi kudu jeung daek ngisat diri nyaeta kudu jeung daek tirakat. Kalawan kudu jeung ikhtiar neangan pigurueunana guru anu musrid, sabab moal weurih tanpa guru. Ku sabab eta mana ku urang nu kudu disusul. Teu aya deui lianti tarekat nawali nu kudu disusul, sabab teu aya nu bisa nepi maripat kana sifatna Allah Ta'ala. Nu disebut johar awal teh nyaeta hakikatna Muhammad teh. Da piraku teu aya lelebaranana pikeun urang salerea. Sabab tadi oge para wali pangna sakitu pohar tatapa teh pikeun ngabela umat-umatna Rasulullah supaya bisa baralik deui ka Allah Ta'ala. Ku sabab kitu atuh hayu urang pada tareangan ku salarea eta tarekat wali teh, sabab upama teu buru-buru kapanggih tangtu urang moal bisa baralik deui ka asal. Pasti nyawa urang ke bakal marakayangan nitis menitisan balik deui ka dunya kana barang anu keuna ku ruksakna deui moal bisa nyumponan kana dalil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. Ku sabab kitu tangtu sarerea oge meureun pada bingung keneh pada percaya oge. Lantaran urang teu ngarasa tadi inditna ti Allah turuna ka alam dunia. Tapi ku sabab ayana dalilna kitu gancang bae urang ngaku asal ti Allah. Tapi ngakuna teh samet bibir bae. Kapaksa ngakuna teh da sieun disebut kufur kafir karena henteu percaya kana dalil. Tapi hartina mah tetep poek teu kaharti. Ku sabab teu karasa, ku sabab eta pribados. Arek mere katerangan saeutik.
malah mandar tiasa percaya jeung karaosna. Urang tadi asal ti Allah, kieu kateranganana. Urang papae ti handap ka luhur supaya kaharti ku akal. Mimiti urang tumarima asal ti mana. Nu kaharti jeung ku umum. Urang asal kaluar ti indung. Teruskeun papai deui ti luhurna. Ari indung urang asalna ti mana, tangtu indung urang asalna ti nini. Ari nini urang asalna ti mana, teu salah deui. Kaluar ti buyut. Ari buyut urang asal ti mana, tangtu kaluarna ti bau. Ari bau urang kaluarna ti mana, nya asalna kaluarna ti janggawareng. Ari janggawareng asalna ti mana, tangtu kaluar ti udeg-udeg. Udeg-udeg asalna ti mana, tangtu asalna kaluar ti kakait siwur. Saterusna kitu bae, ti indungna deui, ti indungna deui, ti indungna deui, tepi ka babu hawa. Ari babu hawa asalna ti mana, asalna babu hawa teh asal tina iga burungna Nabi Adam. Ari Nabi Adam asalna ti mana, diterangkeun ku hadis. Asal Nabi Adam teh tina aci bumi seuneu cai angin. Ari aci bumi seuneu cai angin asalna ti mana, diterangkeun deui ku hadis. Asalna tina Nur Muhammad, cahaya 4 perkara. Nyaeta nu kahiji, cahaya hideung, hakekatna bumi. Nu kadua, cahaya bodas, hakekatna cai. Nu katilu, cahaya koneng, hakekatna angin. Cahaya beureum, hakekatna seuneu. Ari Nur Muhammad asalna ti mana, eta oge diterangkeun ku hadis. Asalna tina Nurna Maha Suci, nyaeta tina johar awal tah semet eta buntut. Sabab geus diterangkeun ku hadis jeung Quran, eta johar awal teh bibitna 7 bumi, 7 langit, sarawuh eusina kabeh. Jadi anak itu tadi asal ti Allah teh nyaeta asal tidinya tina johar awal teh. Sifatna caang padang nyaeta gulungna dat jeung sifatna maha suci, kakara jeneng asma Allah. Kahiji, cahaya beureum jadi hakikat lapat alif. Kadua, cahaya koneng jadi hakikat lapat lam awal. Katilu, cahaya bodas jadi hakikat lapat lam akhir. Kaopat, cahaya hideung jadi hakikat lapat he. Nu kalima, johar awal jadi hakikat lapat tasjid. Kitu kateranganana. Jadi eta cahaya nu kasebut di luhur nu disebut
ismu dat tea hartina asmana dat laisa kamis lihi atawa asmana nu maha suci. Ceuk nu ahli padikiran mah la tipah tea tah engketeh kudu bisa balik deui kadinya. Nu matak wajib dikanyahokeunana ti ayeuna tarekatna anu bisa micen hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana datna sifat Allah Ta'ala sing kapanggih jeung hakikatna tasjid Muhammad anu aya dina wujud pribadi. Tah eta kunci Muhammad nu bisa ngaburak barik hijabna ka Allah Ta'ala. Upama kapanggih insya Allah tangtu urang bisa nyumponan kana babasaan mulih ka jati pulang ka asal. Nyaeta nu mulih ka jati teh rasa jasmani anu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina nurullah atanapi johar awal. Ari anu pulang ka asal nyaeta jasmanina ngajadi asalna deui, nyaeta ngajadi Nur Muhammad cahaya opat rupa deui beureum koneng bodas hideung samang-samangsa balik ka asal nya ngaranna sampurna hartina beak bersih beak rasana beak jasmanina. Sakitu wae ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.